Ayeuna mah bade ngajelaskeun sifat-sifat nu wajib di Allah, langsung ngajelaskeun sifat nu mustahil di Allah. Di mana-mana ngajelaskeun sifat nu wajib di Allah, maka bakal langsung engkena teh ngajelaskeun sifat nu mustahil di Allah. Nah dalalawanana sadayana sifat nu wajib di Allah aya sabaraha? 20. Nu kahiji sifat nu wajib di Allah teh sifat wujud. Naon hartosna wujud teh? Aya Allah. Maka Allah teh wajib kasifatan ku sifat wujud, wajib kasifatan ku sifat aya. Aya Allah teh. Taina langsung ngabahas atawa ngajelaskeun sifat nu mustahil di Allah nyaeta lalawanan nana sifat wujud. Naon lalawanan sifat wujud teh? Adam. Sabalikna wujud teh naon? Adam. Hartosna Adam teh naon? Teu aya. Sabalikna aya we. Sabalikna aya teh teu aya atawa eueuh. Ta ieu mah Allah eueuh eta teh mustahil, moal mungkin. Mustahil Allah eueuh dan wajib mah Allah teh aya. Tadi wajib ditekadkeun ieu teh. Wajib nekadkeun Allah aya, wajib nekadkeun Allah mustahil kasifatan ku sifat eueuh. Wajib ditekadkeun bahwa Allah teh mustahil kasifatan ku sifat eueuh. Mustahil eueuhna atuh Allah. Nah, upami paja tos nekadkeun dina hate teh ditekadkeun da ku urang mah Allah teh aya wujud, maka sah iman paja teh. Nah, untuk memperlengkap sahna iman, menurut pendapat nu ngajelaskeun bahwa setiap sifat nu wajib di Allah teh kudu apal dalil, maka lengkapi kudu apal dalilna. Hartos dalil teh alasan atuh. Dalil teh naon cenah? Alasan atawa alasan. Misalna kieu mun ditaros. Paja ari paja nekadkeun bahwa Allah teh aya, nya nekadkeun atuh. Kitu tah. Nya nekadkeun atuh da Allah teh wajib kasifatan ku sifat wujud, artina aya Allah teh. Naon dalilna cek nu nanya teh. Naon dalilna teh? Naon alasan? Nana bahwa paja nekadkeun bahwa Allah teh aya. Tajawab alasanana atawa dalilna nyaeta dalil akli, dalil cek akal, dalil akli teh naon? Wujudu hadhil mahlukoti, cek bahasa Arabna mah. Sundana ayana ieu pirang-pirang makhluk. Jadi alasanana atawa dalilna bahwa Allah itu aya cek paja teh, bahwa Allah kasifatan ku sifat wujud, dalil akli teh ayana ieu pirang-pirang makhluk teh dadamelanana. Makhluk teh adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Matak aya ciptaan oge aya anu nyiptakeun. Tah anu nyiptakeun teh ngaranna Allah. Ti saha apal Allah ngaranna? Ti Rasul nyampaikeun ka sahabat nyampaikeun ka tabiin nyampaikeun ka tabiin nyampaikeun ka ulama nyampaikeun ka urang. Kitu. Bahwa sang pencipta teh ngaranna teh saha? Allah. Paham dalil aklina teh? Naon cenah? Ayana ieu pirang-pirang makhluk. Kumaha dalil naklina? Nakli mah Quran. Kul marrabbus samawati wal ardi kulillah.